emosi ah. Kentong. Ih, kita budak nih hese di. Tuh. Ah, kasih gentong lah. Ini nyawa Japati, tumben ke sawah mana. Arisia. Ya Aisyah naona atuh lempang teh. Aya naon emang sih? Sia kok ini geroan tadi tengah liuk ah. Atuh aing keur ngayeukeun sawah naon emang? Udah naon sih? Ini nyari heuri. Tumbenan saya di sawah, biasanya nyawa Japati. Ah, barodo an kita umi. Main bantuan buru. Oh, Ah, tenang. Kudu ieu. Bibitna ieu tah, obakene. Sia di kindihan mun dikuat pararengok kieu. Atuh sia lagian. Aduh pak aing no, awak aing teh gede kieu. Ayo we, Variasi, kesal variasi. Tuh, cabut tuh lotor. Udah geus gararing, Wang. Iya, geus. Oh, batu. Ya, mau makan. Eta bolong orai tutupan. Mana? Bolong orai di ditu aing. Kemari eta kapacok. Ada kapacok. Aya. Punyanya. Gede kieu euy. Sapa-sapana, Wang. Lumayan tuh ya, Cang. Wah, kita dibayar atuh kira. Oh. Tawang ieu teh ubar Wang yang nyawa mah. Babadotan. Babadotan yang ubar ecet, aing kudu make babadotan kieu. Ini sareueuh. Geus, tutupan. Itu loh bakena oge keudeuh atuh teh sampana. Kita kos kali ieu Wang sistemna. Ini mengganggu ieu teh, sebenarnya mah. Atuh demi kejasaan nih mah. Aduh cuma pinjakan atuh. Ini cuma pinjakan. Tang salam di mana gua, sedot. Geus alalus kieu oge. Ayo we. Berat. Geus lah. Geus itu. Kemana deh ya? Bereskan. Udah. Ayo, itu saya tuh. Udah kelupit di sawah ulina. Biasa udah kita urut. Kira berapa? Banget gawe anyar sakedeung oge. Genah heun jeung merenah. Heuh sih tapi na, ayolah. Pelan. Mintalan ya Allah. Allah tuh. Ih ngantuk bro. Naon sih dia angkot ngoli alat. Etis ya mah. Aku naon? Ku cale teuing. Wah, ieu teh gawe sakedeung oge. anyar ganti ya Allah. Bener. Gawe tibang nyabutan sampah ge buat lulus gitu juga. Capek panas ieu hawana euy. Banget sia gawe sakedeung oge Abu ku kitu kos cukut. Halus bu kieu ge ah. Wah nggak bisa gawe hirup kitu-kitu wae. Maneh? Kitu-kitu wae. Hah? Naon tadi? Aing hirup kieu aing mah. Aya si Puad teu jelas datang sakedeung. Nang mere kepastian hungkul euy. Naon? Dengan si Uyung si Cungping, Ahmad. Banget pan kamu geus nyawang kopina saya disampeurkeun aing paes juga. Heuh nya. Ieu pun kamari teh pas lumpat pasti di tangan. Terus kumaha kelem kapanggi si Uyung? Jadi gebotan kita. Kumaha we asa ulah kapanggi deui. Kumaha carana abeh teu kapanggi. Terus ayeuna kumaha aing? Aya mah ka imah we lah. Ayo Ngopi. Ngopi hideung tadi. Panas poe geran ngopi bor. Kopi. Demi kepanggih udah dua eta. Aing latihan heula dendam. Anjing kita. Aing dendam pokoknya mah. Masih iyo kita. Ada teh budak dua kapanggih ku aing. Antem kos ieu teh saha? Aduh. Sikene boga dendam aing. Ka budak botol eta budak.
Aduh, udah latihan nih, semangat. Dah teh. Aing mah. Tayangan ya budak dua. Boga, tuh boga. Harusnya kering. Nasirum tataman. Dikula. Sirum. Aing anyar ngeuh ning buksia. Hade jasa pisan. Atuh pan areka kota mah jeung sepuad. Kos Nah, keren. ieu buksia kos bulu jagong. Bisa wae ya. Kan keren gitu. Gaya kos nu wae. Make celana berdap. Geus keren. Tiap pan loba harim di kota mah. Tapi kos bulu jagong gitu di lembur mah. Siapa teu nyaho gaul. Keren atuh modern mah. Hade jasa pisan kring. Mun buk urang bisa moal kring. Bisa ente mah. Urang rek diluruskeun kring. Bisa. Jatuhna pas migol losot. Pada jasa sia. Ayolah. Urang neangan si itulah nama. Si Uyung. Ayo urang neangan si Uyung. Ayo gerak. Itu si Uyung teh. Itu naon si Uyung? Udah adat pagawean teh, unggal-unggal. Dibanguseun. Ari maneh kenalan. Iya, di dinya. Hayu Kira itu guys si Uyung udah adat. Hayu gerak. Dibanguseun. Tuh, aing demi kekuatan batin aing ieu dilepas-lepas. Takal sampu. Tah kudu kumaha ieu. Aduh, para rusing. Cepat buri. Ayo sia. Kernaon sia di kasupan jurig di mana sia? Nu di kidul, nu di kaler, nu di wetan, nu di kulon kalangar. Badan. Ieu mah salah paham. Naon? Sia kernaon tidinya? Udah adat we pagawean teh. Emosi ai. Sugan kasurupan sia jurig jarian. Emosi. Ieu mah lin tangkal sampe. Tangkal naon kring? Talanding. Landing. Rambutan sia. Sia kernaon ti dieu? Sia mana wae. Aduh aing. Sorangan aing kemari diserang kuduaan. Aduh. Sia teh, Aing istiqota. sia teh. Aing istiqota. Terus taekwondo? bejakeun ka Masia kumaha izin ka kota rek milu moal aing geus nguruskeun lamaran saminggu aing ngeueut di dieu. Justru ari geus keren Mau orang mah ieu kemae ari ka kota mah daripada di lembur wae. ari si eta si Gemrot Justru eta kamari manena ngomong diserang orang kuduaan. Kamari budak dua eta nyerang orang coba. Gedeng. Dikula. naon sih naon ribut ae sama santai tapi nareka kota ye. Urang geus rapi kamari. Coba pagawean teh ngan Bayangkeun ribut. Allah mah teu suka. kunaon Kamari orang geus rapi nungguan si Fuad coba. Sabari ngopi genah di kebon. Apaan aing ge ka kota teh yang manehna nguruskeun lamaran tapi saminggu teu kapanggih da jelema kumaha keputusana. Anu mah Dicadukeun wae euy. geus aya mah damai jeung barudak urang teangan. Ulah ribut lah. Masih keneh boga dendam yang terpendam da hate. Terus dianggap atuh aing mah urang teangan heula lah. Ulah Eta pendendam. Tapi urang siksa bagus. Dendam. Tapi urang siksa bagus. Kering eta ning buuk bagus balik di kota teh. Kos angan semi bisa wae atuh pan teh keren geus di kota. Urang ieu manggian baturan di kota, kita di wanaan buuk. Panti dia tuh makaren sia modern kabeh harim ge loba, dangdan makana. Tapi ieu baju mah kurang ngajar dibawa baju kapal.
nanti lemur. Wih, atuh Iya Aduh, yuk kesayangan sama. atuh kumaha. Siapa euy duaan? Kapal teh naon? Ya lemur tah ngaranna kapal teh kapal mah kieu. duaan kembar Hebat. bahasa gaul eta teh sia mah tengah Hebat teh lemur jasa. wae sih. Ieu mah, Para jasa ieu bener baju teh sarua harim ge menang duaan kapal. Pokoknya mah the best The lah. best pokona mah. Geus ayo urang tangan lah. Teang lah. Urang jailan saeutik mah. Ayo gerak. Ya. Ayo atuh. Keng Gusti Agung. Dibagusin wae. Aduh, kumaha nyari cangkeng Gusti. Pada wae sih anak batu dijaga kapalan goblok. Kakapalan. Pokok si eta si gendot. Ayo nginjak naon ieu? Menjerat gitu mas tai. Itu bego. Itu budaknya. Ayo. Ayo gila uyung. Yung. Itu aya si gembrot. Wah itu di alang-alang tuh. Ekpalaskan mah dantamna. Tidak udah jadi, aduh Gampang, jadi ayo. cangkeng. Geus mata dilabung, ditimpa nih, aduh. Ayo. Ayo nama ulah sok cokot kopi. Jadi pajauh kieu ulin biasana babarengan. Oh jadi tegenak itu asa kumaha aja ulin teh jadi pajauh we. Mun barengan kudu nama. Resepnya ulin duaan. Heeh aing muka sariman duaan wae. Kuna mah limaan persahabatan bagai kepompong dan Biasana ramean, ayeuna duaan. eh Asa teu puguh hirup ge lah. aduh ayo nyeri Ayo jelema akan siap. Tolong kopi. awas kagencet udang Jai kang tah. Ayo mana tah sia. nyeri cangkeng sing ada teh ampun yung naon kamari ampun atuh pan heudeui kamari mah Kamari maman atuh piraku ngopi soranganeun teu ngajak-ngajak ka urang. kudu nama ngomong heula eta teh kopi saha urang nang di mana pan teu sengaja meureun Colong. Kan urang aya ngopi jeung si gembrot. sia maka kalabur kamari Gas. Air mah kieu. ulah atuh ieu Damai deui. terus sama nampura aing mah Bae arek ka kota ngomongkeun ka kota ieu. heeh atuh sama heula beu teu selek Ada geus teh urang kamari urang sakali deui sia. wah sia Allah mah teu suka curang-colong. Geus kieu. Aing arek ngomongkeun ke masalah kota. Geus ayeuna damai. Can geus minta izin can. geus can Geus teu kudu minta izin ka kolot Cararia. Naon? Aing di kota ningali manehna. Jualan aqua, jualan asongan. diraku teh Berbohong Benar. atuh eta si Puan. Geus eta emang ngawaduk budak. parah bener Tapi aing di kota hidup enak daripada kieu raratul tadi ge kena sireum ka taman. buk alus eta buk alus Jelas. kasep Ieu. kos gelasan mambo nah eta Isoe sia. Kos bulu kelek. Kalau dik baturan aing, nyeri atuh buk sia tak sebeli jagong. Geus sawae nama geus ulah nuturkeun omongan si Puan eta waduh mainna. Padahal jualan aqua di sengsara hidupna ge. Geus nama emang kudu urang ka kota merubah nasib. Tapi nu bener tingali heula. Kos aing tuh keren, dandanan bagus. Jam ge anyarnya. Kos Elvis ada jasa canana ieu aduh Berdap. Coba berdap. berdap Gober dihandap.
Keren atuh. Itu kawinan naon? Pulungan aqua oge. Si Bisa Fuad. jadi, Bang. Aneh gimana? Siap. Aing teh nguruskeun eta meureun lamaran. Aing teh nuturkeun manehna ka kota, nuturkeun. Di lemur mulan nuturkeun aing naik mobil ningalikeun padahal mainna jualan aqua padahal sia rek ditipu digawekeun ulah. Parah. Aing pan saminggu ka ditu meureun. Aing we anyar balik. Aduh, cangkeng. Ulah ulin ti dieu lah. Aing geus ararate ieu biasa. Urang ge ararate di dieu euy. Kolam renang ti itu mah lain leuwih lain. Renangnya. Jero teh. 7 meter. Teu jadi ka kota. Henteu atuh, geus di dieu we di lemur. Alhamdulillah, japati aing tenang. Japati wae sia mah. Kunaon atuh? Ulah. Nyewa. Japati. Ayolah, geus. Ayeuna mah urang ngopi di imah. Ayo, Urang mau oleh-oleh di kota. Mantep jasa. Ada jasa euy. Sia hayu. Tolong aja lempang. Aduh. Ayo, Gerak. urang makan makanan kota. Salah euy kos tadi euy. Kumaha euy? Kumaha? Ada pangla. Tenang pokoknya mah aya. Nah, awak na hiji. Ayo betul. Video bogeng totet. subscribe.